Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu aliman, sifat kaunuhu aliman. Kaunuhu ari ayana Allah aliman eta anu uninga. Wadidduhu sareng ari lalawanana sifat kaunuhu aliman kaunuhu jahilan eta sifat kaunuhu jahilan. Kaunuhu ari ayana Allah jahilan eta anu bodoh. Wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu aliman dalilul ilmi eta dalilna sifat ilmu. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sifat anu wajib dikanyahokeun ku sadayana jalmi muslimin anu mukallaf. Jadi urang teh hukumna wajib terang hiji-hijina gitu nya. Wajib terang hiji-hijina sifat anu wajib di Gusti Allah. Nyaeta sakumati payun sifat anu wajib dikanyahokeun ku urang di Gusti Allah aya 20. Oge anu mustahilna 20 anu wenang hiji. Salajengna ayeuna wayajibu sareng wajib pihaqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala dina hartos wayajibu pihaqqihi ta'ala teh wajib di Allah ta'ala itunya wajib di Allah ta'ala naon kaunuhu aliman sifat kaunuhu aliman. Kaunuhu ari ayana Allah aliman eta anu uninga nya atanapi anu pinter mangga uninga pinter tuh ku hal sakitu pasti atuh kulantaran Allah aliman uninga mangka tingkah laku urang dina sadidinten bade anu dohir alias nemrak atanapi anu batin alias nyumput kanggo Allah mah tetep kauningan ku Allah mah. Contona sapertoskeun ayeuna dina sasi saum. Lamun teh mah urang teu gaduh rasa ditingali ku Allah, jeung lamun urang teu acan uninga bahwa Allah ningali ka urang, maka urang puasa oge bisa api-api wae lah. Bisa api-api. Kumaha nya urang teh lamun keur di bumi mah biasa ngopi rasa tuang gitu nya lungsur ka pipir papendak sarang tatangi papendak sarang rerencangan aduh aus aduh lungse padahal urang teh tos tuang atos ngopi tah bisa-bisa wae gitu
tapi kan urang mah imana tuh alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ku ngalangkungan iman anu entep dina diri urang sadayana sok sanajan tatanggi henteu terangeun keluarga henteu terangeun urang henteu sanggup ninyuh kopi tengah dinten dina sasi saum tuang paling sana dina tengah dinten dina sasi saum naon pangna teu sanggup sabab ulang ayeuna tos terang Allah teh ningali ka urang emang tatangga mah teu ningalieun keluarga mah teu terangeun urang teh di bumi nuju balacrakan tuang tapi Allah ningali ka urang. Nah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah berarti iman urang ngancik dina hate-hate urang sadayana. Kalayan mudah-mudahan sapapaosna iman anu parantos kapimiliku urang sapapaosna ngancik dina diri urang sehingga dugikeun ka akhir hayat kitu nya akhir hayat. Naon margina margi sakuma anu parantos kauningaku sadayana ari iman mah eta mah modalna menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala iman sok sanajan urang getol naon gede infakna loba sodakohna tapi henteu berdasarkan iman mah muajan tendang danan da infak sodakoh iman eta anu janten pokona kedah aya dasarna heula pokona iman buktisna kitu nya sawangsulna sok sanajan urang saumpamakan ngedul ibadahna ngedul infakna tapi ari kabawa iman mah insyaallah bakal kenging ridho Allah subhanahu wa ta'ala kitu nya manawi aya riwayat kitu nya aya riwayat sok sanajan saur paribahasana imana saalit gitunya kan ari iman teh sakapeung ageng sakapeung alit atau nepi sakapeung naik sakapeung mudun wayazidu wayan kusu iman urang teh yazidu sumanget ibadah teh berarti iman urang nuju yazidu ayeuna mah haroream teh tadarusan teh kitu nya berjamaah teh haroream berarti iman urang nuju yan kusu nuju menurun gitu nya jadi keur ngaraoskeun iman urang muncak urang sumanget dina ibadah getol dina ibadah nuju mudun urang bakal haroream ngalaksanakeun ibadah tah sanajan imana alit saalit saurna aya dina neraka asal kacanak imana insyaallah awal akhir tepat atau napi lambat anjeunana bakal diasupkeun ka surga da kacanak imana margi saur tadi iman teh pokok kenging ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang janten uihan deui Allah teh uninga kitu nya badai kanu dohir badai kanu batin gitu nih innallaha ya'lamu ma fis sudur innallaha saestuna Gusti Allah ya'lamu eta uninga Allah uningaeun Allah makana perkara fis suduri anu aya dina hate kan urang mah kitu nya si A teh teu apal kertegna hate teh si B teh terangeun keur ngertegeun naon hatena teh tapi Allah mah kuningaeun kana nu dikertegeun dina jero manah urang sadaya jadi ya lamu ma fis sudur Allah uninga kana perkara anu aya dina jero hate urang sadaya menawi lamun urang tos laras-laras kitu mah tangtos isin teh gaduh kereteg nembe gaduh kereteg awon teh urang naon bakal ngagaduhan isin ku saha isin ku Allah abdi ngertegeun ieu isin ku Allah abdi ngertegeun kieu padahal ieu teh kenging isin ku Allah moal sangem ngerteg anu awon kitu nya ada urang tos gaduh rasa ditingali ku Allah kitu nya Allah uningaeun kana anu aya dina jero manah urang sadayana oh janten Allah teh maha uninga
Wadidduhu sareng ari lalawanana sifat kaunuhu aliman. Lalawanana berarti lalawanan teh mustahil teh, mustahil. Kaunuhu jahilan eta sifat kaunuhu jahilan. Kaunuhu ayana Allah jahilan eta anu bodoh. Lalawanana pinter teh bodoh. Mustahil Allah bodoh. Lamun bahasa mustahil saur kamargi moal pi ayaeun, moal pi buktieun mustahil teh benten sareng anu mungkin. Mungkin mah terkadang bakal terjadi, terkadang tidak terjadi, terkadang bakal aya, terkadang teu aya. Eta mah mungkin. Upami mustahil mah mati moal pibuktieun. Sapertikeun kumaha mustahil teh ngasupkeun naonnya, ngasupkeun curug kana liang jarum mesin anu alit tah mustahil cek akal mustahil. Naon mustahil? Moal pibuktieun curug nu sakieu ageungna tapi liang jarum nu sakitu alitna mustahil curug bisa asup kana liang jarum kitu nya. Mustahil tah moal pimungkineun, moal pibuktieun kitu nya. Jadi mustahil Allah bodoh kitu nya. Moal mungkin Allah bodoh. Kulantaran Allah mustahil bodoh atuh wajib Allah pinter alim uninga. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana Allah kasipatan ku sifat ilmu. Dalilul ilmi eta dalilna sifat ilmu sakumaha anu dihandap gitunya. Innallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ar. Tanu janten penuduhna teh ya'lamu. Innallaha saestuna Gusti Allah ya'lamu eta uninga Allah ma kana naon wae perkara fis samai anu aya di langit wal ardi sareng anu aya di bumi. Ku Allah mah kauningaeun sadayana oge. Tong bujang-bujang anu ageungna, tong bujang-bujang anu nemrakna, anu nyumputna oge Allah mah uningaeun. Cek bahasa Sunda mah debikeun ka kieu dugikeun ka naon sireum nu pangleutik-leutikna kitunya, siki anu pangleutik-leutikna anu aya di alam dunya ku Allah kauningaeun. Nah janten upami urang parantos terang kana sifat aqaid anu wajib di Allah sifat ilmu, berarti urang teh insya Allah kitunya hirup di alam dunya teh bakal selalu hati-hati, selalu hati-hati. Memang manusia henteu terangeun tapi Allah uningaeun. Memang manusia henteu aya anu ningal, teu aya nu ningalikeun tapi Allah ningalikeun ka urang. Maka geus kitu urang rek di daerah anu nemrak, rek di daerah anu nyumput, moal wani-wani ngalaksanakeun maksiat sabab urang dipencrong ditingali ku Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim.